Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing solih soliha. Kumaha daramang sadayana? Insyaallah dararamangnya. Dinten ieu patapang deui sareng Ustazah Hilda dina pangajaran bahasa Sunda. Supados Allah ngagampilkeun solih soliha sadayana paham kana materina, tong hilap ngadua sateu acan diajarnya. Wilujeng ngadangukeun solih-solihah. Kalimah parentah sareng kalimah pangajak. Pengajaran Bahasa Sunda kelas 3. Tujuan pembelajaran hari ini, solih-solihah dapat memahami kalimah parentah dan kalimah pangajak dengan tepat. Yang kedua, solih-solihah dapat menyusun kalimah parentah dan kalimah pangajak dengan tepat. Kalimah parentah atau kalimat perintah. Kalimah parentah nyaeta kalimah anu gunana pikeun miwarang atanapi marentah ka batur sangkan milampah pagawean. Kalimat perintah adalah kalimat yang fungsinya untuk menyuruh orang lain agar melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kalimah parentah sok ditungtungan ku tanda panyeluk. Artinya, kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimah parentah. Anu kahiji, tutupkeun pantona, yang artinya tutuplah pintunya. Contoh kadua, bacakeun ku hideuk sakali deui, artinya bacalah oleh kamu sekali lagi. Contoh anu katilu, geragugah atuh bili kasiangan, artinya, cepatlah bangun, nanti kesiangan. Contoh nu kaopat, pameserkeun uyah ka warung payun. Artinya, belikan garam ke warung depan. Salajengna kalimah pangajak. Kalimah pangajak nyaeta kalimah anu gunana pikeun ngajak ka batur milampah pagawean. Artinya, kalimat ajakan adalah kalimat yang fungsinya untuk mengajak orang lain melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Sapertos kalimah parentah, kalimah ajakan oge ditungtungan ku tanda panyeluk. Artinya, seperti kalimat perintah, kalimat ajakan juga diakhiri dengan tanda seru. Contoh kalimah pangajak. Nu kahiji, bareng yuk indit ka sakolana. Artinya, bersama-sama yuk pergi ke sekolahnya. Contoh nu kadua, urang ka pangaosan yuk. Artinya, kita ke pengajian yuk. Contoh nu katilu, hayu urang ngerjakan tugas babarengan. Artinya, ayo kita mengerjakan tugas bersama-sama. Contoh nu kaopat, hayu urang beberes kelas. Artinya, ayo kita membereskan kelas. Solih dan solihah, alhamdulillah materi kali ini sudah selesai. Insya Allah, solih dan solihah sudah memahami ya pengertian dari kalimah parentah dan kalimah pangajak beserta dengan contoh kalimatnya. Solih solihah, ayeuna waktosna pancen. Mangga siapkeun buku tulis sareng alat tulisna. Pancena nyaeta susun kalimat di handap sangkan jadi kalimat parentah sareng pangajak anu bener. Artinya, susun kalimat di bawah ini agar menjadi kalimat perintah dan kalimat ajakan yang benar. Soal nu kahiji, kanarak sapatuna bereskeun atuh. Artinya, ke dalam rak sepatunya rapikanlah. Soal nu kadua, di dapur piring pangnyandakeun punten. Artinya, di dapur piring ambilkan, maaf. Soal nu katilu, ucing sumput hayu ulin urang. Artinya, petak umpet ayo main kita. Soal nu kaopat, patlot yuk meser anter teh. Artinya, pensil yuk membeli antar ka. Soal nu kalima, bersihan orang
Hayu perpustakaan. Artinya membersihkan kita, ayo perpustakaan. Tiasa solih-solihah. Insya Allah gampilnya. Wilujeng ngerjakeun sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi dinten ayeuna tos rengse Ustazah dugikeun ka solih-solihah. Sukron atos ngaregepkeun materina kalawan sae. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.